Sanjaya Garang asli na soma Gela na Jawa na pedang dewa Guru na Abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia bala dongeng tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng betebang dangun deui sareng aki di galura anu sami nyaeta galura tepas Sunda YouTube. Alhamdulillah pamirsa, wengi ieu aki tiasa nempangan di pamirsa kangge neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan. Sehat lahirna sinareng batinna oge jembar manahna gampil rezekina sarta tabih tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Sapertos biasa urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca anu katunda. Hiji jejer carios nyaeta Ratu Candana Sutra. Ieu dongeng mangrupikeun terasan tina serial Silat Sanjaya. Urang ngeureuyeuh pamirsa satajan aki ngeureuyeuh ieu dongeng ulah asa-asanya. Kangge anu nembean mancon nembean ngadengkeun ieu dongeng mangga di-subscribe heula ditoel heula pelebah tombol lonceng na oge diteke supados aya beja tanapi notifikasi ka HP-na sewang-sewangan upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana purana subscribe, like, komen oge nge-share dongeng nu aki. Mugi sadayana atuh ayeuna kawilujengan sareng kabarokahan. Amin. Pamirsa, terasan Sanjaya atuh urang keureueuh wae nya langsung bae supados teu nyangkolong kana baktos urang ngamparkeun deui samak kabuyutanana. Parsamakna sor bajigur oge awug bisarwitina mangga kaparayun sadayana. Prung kuring teu boga waktu lo banyak pikeun ngadu catur jeung anjeun. Nyawa anjeun bakal dicabut ayeuna kena gagancangan ku kuring japati liar. Hiap! Shit! Wer! Japati liar gancang ngagedegkeun sirahna ka belah kenca padang anu keur dicekel ku mawar alas. Ngadak macelang tuluy nancep dina salah sahiji batang tangkal kai. Cerup! Mawar alas sempet olohok sakedeung, tapi manehna tuluy sadar. Lamun japati liar teh mibanda kakuatan tina panonna anu bisa ngagerakkeun naon bae ge anu diteteupna. Jurus Kadalin Netra mangrupakeun jurus anu remen digunakeun sawaktu nyang hareupan musuh. Mawar alas katempo tenang deui manehna ngantep pedangna nancep dina tangkal kai. Dua leungeunna ngaheumat kawas anu ngagebahan manuk di sawah. Wut wut bus. Haseup racun sumebar saharita ka mamana. Japati liar gancang nungkup irungna ku leungeun kenca bari tuluy ngagajleng ka sisi satengah gero ka Sanjaya. Ulah makan. Sanjaya surti, manehna gancang nahan napasna tuluy ngorona ngadeukeutan gelangan hate anu ditata dige ngagoler teu usik malik.
Sawaktu tepi kasisian galangan hate sanja ningali mawar alas macleng ka sisi tuluy tak-tak nangga bentur tarik kana tanggal kai wutbrak. Aduh, mawar alas gancang ngagerelengkeun awakna nyingkahan panarajang tetepan Japati liar. Sawaktu awakna eureun ngagerentelna manehna gancang depak deku. Leungeunna didorongkeun ka hareup dina kayan dua ramona diheuraskeun. Blesat. Hiji sinar biru ngablesat tina tungtung dua ramona. Sinar biru eta sumebar jadi kembang seuneu anu ngurung awakna Japati liar. Tapi dua ramona Japati liar oge gancang ngolebat ngaleupas sinar beureum anu mangrupakeun jurus Aji Brangaspati. Blesat wu, kembang seuneu ditarajang ku sinar beureumna Japati liar. Nimbulkeun soranga beledug anu ngayageun eta patempatan. Ceger beledug calagur. Kalau manggentak kana rongkah kacida, tapi kaopat tangkal nu deket kana bentrokan eta dua jurus rubuh rarungkad saharita. Taneuh ingeung eur sababaraha kedapan sedangkeun dangdaunan malawur ka mamana. Sorang ngabledug tarik anu ngendeurkeun jagat eta narik perhatian rombongan Resi Pakar Pantun nu keur lumampah di tonggong pasir. Tapi salian ti eta aya pihak sejen oge anu ngadenge kana sorang ngabledug eta. Hantukna sababaraha urang jalma lalumpatan nuju ka tempat datangna sorang ngabledug. Harita mawar alas macleng ka tukang. Manehna sateka pola ngimbangan awakna sangkan teu nepi ti banting labu. Tapi kekuatan banon Japati liar nyieun awakna mawar alas kaangkat ka luhur tuluy macleng tarik nakar ka belah kenca. Ceger. Awak mawar alas ngahantem tarik hiji tanggal kai badag anu geus doyong. Panonna peureum nahan rasa nyeri. Dina benturan nyababkeun awakna mawar alas teh mental tuluy ragrag pas pisan ragragna. Goreng milik kana tunggul urut tanggal kai rubuh anu tunggulna geuningan seukeut mararencos. Tunggul seukeut eta nojos kana iga angan sarta bagian handap beuhteungna. Brug jerep. Sanjaya tapi ka ngabalieur teu kuat ningali awakna mawar alas anu katublas ku seseukeut tunggul tanggal kai. Hiat! Mawar alas masih narekah pikeun tetep hudang. Sanajan awakna geus tatuparna. Gentakan leungeunna nyieun awakna ngablesat ka luhur leupas tina tunggul seukeut eta. Wus blesat. Bari dina kayan mumbul di luhur sarta baloburan ku getih. Leungeun katuhuna mawar alas ngagentak ngirimkeun serangan sinar koneng badag ke arah Japati liar. Hiuk wosh. Japati liar gancang ngagenyotkeun sukuna blesat bae awakna ngablesat ka belah katuhu. Sinar koneng labas ka tukang tuluy ngahantem jajaran tanggal kai baradag. Celagur. Brak. 5 tanggal kai bencar sekaligus. Tapi samemeh awakna mawar alas turun ka handap. Japati liar geus ngalakukeun deui serangan ka mawar alas ngagunakeun jurus kadali netrana.
awakna mawar alas macang tarikat tukang. Tuluy awakna teh nanceb kana potongan dahan anu peunggas anu sesadahana eta seukeut mani lancip. Cep aman potongan dahan tanggal kai eta niir kana awakna mawar alas. Gedena eta dahan teh sagede leun nancep nembus tonggongna mawar alas parat tepi kana palebah dadana. Mawar alas atuh teu bisa hojah deui tanagana beak getih ngucur beuki loba. Antukna sang pangawal pribadi Ratu Candana Sutra eta tiwas dina ngajalankeun tugas ti ratuna dina kaayaan masih ngagantung nanceb dina dahan luhur tangkal kai. Dina kayan kitu torojol datang seorang tokoh kolot ka eta tempat. Seorang aki-aki umuran 70 tahun leuwih make papakean kulawu anu geus mani geus kucal. Manehna ngagebeg sawaktu nempo kayan mawar alas di luhur tangkal. Eta jalma anu huntuna karinya sadua teh bagi katempo reuas sawaktu nempo ka Sanjaya anu harita diuk disagigireun gelengan hate. Eta aki-aki ngadeukeutan ka Sanjaya, sanggeusna neuteup sakedeung ka Japati liar. Manehna lainna nyarita ka Sanjaya tapi kalakah nanya ka gelengan hate anu keur teu sadar akibat tina jurus racun kuburna si Kemang Ranjang. Gelengan hate, kunaon hidup teh geulis? Tokoh kolot eta ditetep ku Sanjaya ku tetepan anu geus ceuleuyeuk. Tapi akhirna Sanjaya teh cumarita, Ki Jama, syukur aki datang. Sora Sanjaya mani harosos nyieun Japati liar jadi hariwang. Ganjang Japati liar teh ngadeukeutan ka Sanjaya. Tokoh kolot eta si horeng si mana horeng tayalian lanceukna kusir setan. Anu ku galengan hate mah disebutna Eyang Sanupati nyata alias Ki Jamatea. Kunaon ieu ka ulah Sanjaya? Tanya Ki Jama ka Sanjaya. Racun haseup kuburna si Kemang Ranjang kaseusseup ku galengan hate Ki. Sarta mawar alas teh hayang newa kuring. Walon Sanjaya. Ngagoler heula Sanjaya. Kuring rek ngalirkeun hawa murni kuring pikeun ngubaran anjeun. Cek Japati liar kawasan nu hariwangeun pisan kana kasalemantanana Jawara Pedang Dewa teh. Cilaka, naon anu disalempangkeun ku kuda bener-bener kajadian. Kereneng Ki Jama. Tuluy gimana si kusir setan adik kula eta? Teuing Ki, manehna ini tayangan Jawara Pedang Dewa. Manehna teh teu percayaeun lamun kuring teh Jawara Pedang Dewa. Manehna hayang newa kuring Ki, tapi teu apal kana diri kuring. Bener-bener bodoh adi aki teh. Memang manehna mah bodoh berat, tapi rajeukna mah henteu bodoh Sanjaya. Japati liar harita ngalirkeun hawa murnina ngaliwatan dampal leungeunna anu ditempelkeun kana dadana Jawara Pedang Dewa. Lila dampal dengan eta ngalunkeun hasyup. Sanjaya rada muringis sabab ngarasakeun dadana kawas anu ditekan ku balok es anu kacidati isna. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng Dede Alpukaan ku afiliasi ti Shopee. Kanca wargi tepas Sunda anu resep balanja di Shopee mangga tiasa balanjana ngalangkungan link atanapi produk anu dipajang di dongeng Aki.
Klik wae salah sawios produkna saperantosna lebat ka Shopee mah pamiarsa bebas bade gulah galih naon bae oge nya sakahoyong pamiarsa. Mung nincak atanapi ngalangkungan link atanapi produk nu aya di dongeng Aki. Hatur nuhun parantos balanja di Shopee ngalangkungan dongeng Aki. Kubalanyana pamiarsa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun urang keureuh deui dongengna. Anjing cemun teh salah masih Japati liar lain. Tanya Ki Jama, tapi Japati liar jeung Sanjaya tengah jawab. Ki Jama nyarita deui. Cageurkeun heula si galengan hate, tatuna leuwih parna dibatan tatuna Sanjaya. Racun haseup kubur eta eueuh ubarna Ki. Nu boga ubarna ukur si kembang ranjang sorangan. Ulun Japati liar. Memang bener, kula geus nyangka anjeun bakal nyarita kitu. Kunaon atuh? Aki masih nita kuring ubaran eta wanoja. Nya sugan teh. Sakanya kula heubeul anjeun sosobatan jeung Candana Sutrapan. Bisi wae anjeun apa cara ngaleungpeukkeun racun haseup kubur eta. Sosobatan kami teh geus pegat Ki. Sabab manehna nyokot jalan aliran sasab. Dina kayan kitu Ki Jama ngadadak ngarasa reuas nempo kadatangan rombongan Resi Pakar Pantun anu anjog ka eta patempatan. Bulan Sagagang jeung Mega Sagagang mah langsung bae ngadeukeutan ka Sanjaya. Sanjaya, Kang, duanana bareng nyarita. Anjeun geuning geus pulih Mega. Nya, kuring geus pulih cara bihari. Sanjaya hudang awakna geus karasa seger meusan. Manehna ingat kana kujang oray emas, pusaka sakti anu bisa ngubaran sagala rupa racun jahat. Sanjaya langsung bae nyabut kujang oray emas tina jero endong ringit kancana. Seret urinyai. Omor kujang hurung ngempur mancarkeun sinar koneng umyang kawas emas sinangling. Eta kujang ditempelkeun sakedeung kana dadana sorangan. Tuluy Sanjaya ngubaran galengan hate ku kujang oray emasna. Sakujur awakna galengan hate anu pinuh ku cenang hideung beri bau hangru jeung bau buruk, bau bangke pamiarsa. Aki ge teu kiatnya caket-caket ya, murah. Untung Sanjaya mah kuatan. Dipapai ti tungtung suku tepi ka tungtung sirah. Ngagunakeun kujang mustika. Tiap cenang hideung nu kalewatan langsung ngelunkeun haseup hideung bau buruk anu langsung kasedot musnah kana badan kujang mas. Cenang hideung dina sakujur awakna galengan hate teh musnah. Beungeut incuna kusir setan eta anu talina pias kawas mayit. Kiwari mah geus ketihan deui ngan bae galengan hate teh can sadar tina kapiuhanana. Kula teh menang bejati si Mahli guys Sukma adina galengan hate. Ngeunaan naon anu bakal dilakukeun ku kusir setan adi kula. Ceuk Ki Sanupati alias Ki Jama. Kula jadi salempang pisan sabab kula apal lamun adik kula pasti salah sangka jeung jadi mumusuhan kena jeung jawara pedang dewa. Siganya kitu. Temal Resi Pakar Pantun. Kula geus ngajelaskeun ka adi anjeun Sanupati
Tapi manehna temu ngadenge kana omongan kula. Walah mah malik nang tangka kula teh. Japati liar ukur cicing panonna merhatikeun kagelengan hate anu mimiti sadar. Kulit sakujur awakna katempo geus bersih. Teu katempo aya tapak urut cenang anu harideung. Mega sagagang ngareret ka Japati liar sigana diantara maranehna teh pernah aya pacengkadan. Dimangsa samemeh Mega sagagang mihak ka Sanjaya. Tetepan dua wanoja geurelis eta mancarkeun dendam lila. Mega sagagang nyarita beri sinis ka Japati liar. Naon sia dula deuleu rek nuluykeun urusan heubeul hah? Namun aing rek nuluykeun perkara lila. Geus dihancurkeun meureun awak anjeun teh sawaktu panggih tina kayan sagede cingir harita. Cek rentos batina Japati liar. Japati liar heubeul pernah tarung jeung Mega sagagang. Gara-gara nama henteu diidinan ku Mega sagagang pikeun nepungan Ratu Candana Sutra. Japati liar ukur seuri tiis teu pati ngaladenan ka Mega sagagang. Sedangkan galengan hate anu geus sadar harita keur cacarita nerangkeun ngeunaan kayaan akina ka Ki Sanupati. Mega sagagang harita ngareret deui ka Japati liar. Japati liar ngagidegeun sirahna. Mega sagagang atuh ngadadak ngacungkel labuh ka tukang cungkir jumpalik sababaraha kali. Setan anjeun, cek Mega sagagang berjeng amak. Japati liar siap pikeun narajang deui tapi resi pakar pantun gancang misah bari nangtung di tengah-tengah dua awewe geulis eta. Hehehe. Jauhnya naranjeun teh kawas budak pureun bae cek resi pakar pantun beri. Neuteub ka Mega sagagang tuluy ka Japati liar. Manehna hayang nuluykeun tarung heubeul kami akhir si. Cek Mega sagagang beri curugna ngacir nunjuk ke arah Japati liar. Anjeun menta, kuring mah ukur nedunan ka hayang anjeun hungkul. Tembal Japati liar. Maju sia ari hayang hancur di leungeun kuring mah. Sentak Mega sagagang beuki amak. Shh. Ki Jama milu misah. Lamun hayang nuluykeun tarung lila engke bae yeuh, lamun urusan ieu geus rengse. Minggir anjeunna Ki, sentak Mega sagagang manehna hayang narajang ka Japati liar tapi Sanjaya harita gancang ngageroti tempatna. Saha nu hayang tarung di dieu lawan kuring heula. Lamun bisa ngarubuhkeun kuring, aranjeun meunang ngadu kasaktian. Ucapan jawara pedang dewa teh langsung nyieun jempe Mega sagagang. Manehna ukur manyun we bari kukulutus dina hatena. Bulan sagagang nepakan tak-tak Mega sagagang sangkana marahna gancang turut. Sedengkeun kadal ginting ngarayu Japati liar sangkan ulah nepi ka tarung jeung Mega sagagang bari nyaritana teu jelas ge. Japati liar teu madulian kana ucapan kadal ginting tapi manehna gancang nyisi pindah tempat ka sagigireun galengan hate. Galengan hate tumanya ka Ki Jama. Eyang, ayeuna mah liga sukma teh aya di mana? Waligai ku eyang dititah neangan aki hidup. Pikeun pesen eyang sangkan manehna teu nyieun tindakan nu gagabah. Samemeh panggih heula jeung eyang. Walon Ki Jama tandas. Dina kayan kitu, hiji bayangan bodas ngolebat datang ke tengah-tengah zaman keur ngariung. Kolebat cerelat jeleng kalayang. Curalit celek. Meh bae eta jalma teh ti seureuleuh sabab lesang nincakana akar tangkal kai.
Untungna masih bisa ngimbangan awakna bari cungar cengir eta jalma teh si horeng saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya bodas. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede. Ampun aing mah ku buru-buru teuing hayang geura nepi mani ampir bae yeuh labuh. Atuh da mani keur ngariung lobaan pan meureun nya nu lobaan mah pasti laku ieu dagangan teh. Yeuh aki-aki jeung nu garelis eta si Kasep deh. Yeuh mending daripada ruang ngeriung ngawangkong bari jeung haseum daya upieunana mending bari jarajan awug dah. Amis raos kareueut matak dedieun awug aki matos kaceluk kawun awun kawentar ka jana pria yeuh. Matak dedieun pokona mah legit cenah. Taya ieu nyanak biasa ieu kukurah boleh sedap jagongna mangga gurih raos nikmat ieu. Pohara pamiarsanya kuno rojolna bisa ruwiti urang cakapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalambahna Sanjaya Galunggung dina lalakon Ratu Candana Sudra bagian ke-48. Cak urang teu dihandelem sieum geusan sampureun urang tunda dihanjuang siang geusan aleun. Urang sampur deui engke pamiarsa di bagian anu salajengna. Atur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngadengkeun. Satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Satacan aki amit mungkur pemiarsanya sakolebatnya orang sakedap ngabsen nu parantos mairan di bagian ke-48. Aya sawe ya Kang Mulya Muhammad hatur nuhun aki dongengna sami-sami. Kang Mulya Muhammad ya hatur nuhun oge parantos satia manco langoko unete dogenya bagi urang sadaya dina panglindungan Allah sauna amin amin ya rabbal alamin. Teh Suliani nu manco tika pungkur mugi akina sehat amin samulih nanya. Mugi teteh oge sehat selalu. Kang Dudi Wiguna oge amin hatur nuhun pidoana. Mugi Kang Dudi oge sehat teteh Rokaya tia Cianjur Mekah. Hatur nuhun nya parantos satia manco tika pungkur. Kang Irfan Yudianagari ti Palihan Raja Mandala. Oke Kang Amin Aminuddin Bedera 8110 di Sukabumi hatur nuhun. Kang Asep Suherman oke hatur nuhun nya. Parantos satia manco ti Bekasi. Amin biduana oke Kang Agus Muklis di Bogor teh ya. Ervinalera Salampang Wano Sawanati Ipai Gartis Sukabumi Ciambar mohon sami-sami. Salampang Wano oge tiaki sapara kancanya ya Maulana Son oge amin hatur nuhun pidona Kiara Himawari soreang Kang udah kapanyawangan Jakarta hatur nuhun amin. Kang Dani Sujata tuking sing sehat akin amin. Kang Jalal atuh hatur nuhun hadirna Kang Ade Sukarna ci cadas teh hatur nuhun. Kang Yudi Supriyatna di Tasikmalaya si Jalak Sakti di Jakarta Utara hatur nuhun sami-sami. Kang Ahmad Hasan Basri oge Kang Dedi Johen di Garut. Kang Dharma alias Bid RM teh hatur nuhun. Kang Andi bos senal ya di Palihan Bogor. Hobir Mutohar oge ti Pontianak hatur nuhun tebih-tebih manco selalu. Kang ieu aya dongeng Mang Otong ieu kapanderian sauna ieu murid bungsu aki. Mangga nu palai kadangukeun dongeng Pakidulan, dongeng Banten nya tiasa di Bandungan di dongeng Mang Otong. Tester Adelaide Satya Satu Salamina Saiful Hamdani Topik Abadi kina ya Sanjayana asa teu payan biasa mengikuti skenario ku aki nuju dielehkeun supaya nyambung kan cariosna kenging bae mah teu rame atuh durug-durug bae nya. Kang Topik Abadi Kircon Teteh Yulina Belia Kang
Jang Uel, Teh Lina Imut, Kang Prabu Arjuna, Tunun, Teteh Intan Ramadhani, Teteh Tami Maliha, Kang Satya Budi Sijawara Kopi Sakti, Oge Bahagus Somantri, Tiga Ruta. Turnuhun meneko selalu, pogot saurna. Pemirsa sadayana panginten sakit ulah nu kapihatur wengi ieu akin amit mungkur heulanya. Salam kasadayana. Mugi berkah waluya sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.